Menikah ohan pisan atunya sayur karek nente tingges di ala. Coy itu isuk-isuk meni baringung teu boga dengan sangu. Eta ge aya asakeun mah aya bihun aya mitiau jeung eno. Rek diasakan tapi rek nehla sayurna kapipir sugan we aya jang tamah-tamahan. Rek nyen mitiau goreng geus latingna kulkas banges hasem. Da bakat ku kedul meuli nama iraha eta teh. Geuning keur tempuh haroream teh sok wega masak-masak acan. Lumayan ning sayurna mah aya pakcoy aya salada leutik-leutik ning urang ala we lah. Karek ning teh mencek bohong mah ieu teh. Tapi lumayan we ning meunang sakeupeuleuan mah we meureun jangan asakan mitiau mah. Supaya ulah kul heueuh teuing we papasakan teh anu hajo-hajoan meurna da lumayan geuli. Komo meureun lamun bari tambahan cabe beureum mah. Tapi da geuning ari boga budak leutik mah kudu ngelehan we masak teh. Teu bisa make laladaan kitu. Paling lamun hayang lada misah nyeun samel. Har geuningan dina kulkas boga sampo ceuk. Ieu sayur sampo. Poho deui pada ti kamari menang menta ti ceuk ibu. Kaboboro mah sayur karek nente tingges di ala. Da bisa kaburu-buduk urang asakan we ieu jeung sayur sampo. Heungke we sayur pakcoy jeung selada mah urang lalab. Coba itu budak geus reang harayang mamam cenah ampun Gusti. Masakan nama itu seperti biasa we arek make bumbu seblak. Itu keresep abi lamun masakan mitiau sok dikieukeun. Meuli kuat kurungsing da ieu mah budak meureunna itu nyeri huntu arek jadi. Sapeupeuteuh oge teu pati tibra sarena teh aya we nyongel nyusu. Meuli kuat rarangkeul punuk ngiluan teu tibra inung ge sarete. Ari lalahan lanceukna sarete motah digeuning wah meuni bak bik bak ka itu ka dieu. Ning ieu teh lila asa papasakan teh. Nanya kaleh teh kecapna kurang loba kaburu beak jadi kuleuk kieu. Tapi da soal rasana mah teh dijamin ngeunah ceuk. Teu barudak geus saribut geus lapareun teh tadi meureun hayang ngeundahar atuh da. Itu ku sabab encan gegero piring hiji acan. Jadi dahar teh kapaksa we make ringkok jeung baskom. Arek ngucekeun ahoream geus teu kuat lapar.